Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tinggal tembokna. Ya tembokna. Kaayaan benteng di jerona hampir sarua jeung anu di Gok Jawa. Tapi sigana ieu leuwih eureut ieu mah. Paling aya kilometer setengah 4 sampai 4 meteran, 4 meter kali 2 kilometer. Jarakna awal gana sapan rokangan. Kayaknya tujuh beda jangan anu di Legok Jawa tawa di Batu Nunggal pinuh coretan-coretan tembokna satu santai parugu. Oke sarisik besina oge geus raya. Ieu
sarigsig wisina sabab seberang mimiti di Jauh oke aya sarigsig di saban-saban jendelana. Tembok nu model nu kandel ciciren ieu wawangunan kacida atau hagana. Ya leuheung ieu mah rajin dibersihan, tinggal tembokna. Ya tembokna, tembok alasna atawa dasarna memang jangkuna ukur sakieu sekitar 2 meteran kurang ke 180 jangkung rantok. Tapi sigana ieu mah we jero kan ya tepat ya tembok ka handap ieu di ruangan anu terakhir. Benteng tangkil boga sebuah rohangan lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat kumaha ibarna sadayana, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan tekirang sawesios tepang deui sareng resibuana dengan ayeuna urang ngajugjug atarapi atos aya di wewengkon Benteng Walanda Tangkil nu aya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Wetan. Perjalanan ka dieu lumayan rada tebih oge di Jalan Pararang Purwakarta. Jalanna nanjak teras ka pasir, ngalangkung sabora pasir keun ka ieu patempatan.
Memang salasna ieu wewengkon nu aya pernahna atawa pernahna benteng Tangkil teh aya dina hiji puncer pasir anu atra negra kaitu ka dieu. Cida pisan strategisna mun dia patempatan di jeun benteng pangintipan, benteng panitenan atau pengawasan untuk pemantauan keur sagala rupi kagiatan nu aya di salebakeunana arang sareng sanesna. Ti dieu tina benteng ieu katinggal pisan atra ka jalan provinsi Pararang Purwakarta oge ka sabaraha tempat sabudeureun ieu benteng tapi ieu pasir. Margina disebut benteng Tangkil kumargi kepungkurna di ieu wewengkon seueur tangkal atanapi di pelakan tangkal-tangkal Tangkil atanapi Mulinjo umawi ku masyarakat setempat ieu benteng Walanda teh disebut benteng Tangkil. Dupi di wanguna ieu benteng sami dina hiji zaman atanapi hiji waktu kurung waktu anu teu benten ti benteng-benteng anu sanesna sapertos benteng Legok Jawa oge benteng Batu Nunggal. Nyata dina kurun waktu tahun 1912 dikeun ka tahun 1918 dina raga pihak Walanda nyangremkeun kakawasaanana kanggo langkung kuat langkung tohaga nyata ngadamel benteng sapertos kieu kanggo mempertahankeun kakawasanna di Lemah Cai. Ieu benteng sami hampir sami sareng sanesna wangunanana oge arsitekturna margi sajaman. Di ieu benteng aya 8 rohangan nanging benteng nu ieu mah langkung alit rohanganna langkung heureut tibatan benteng anu sanesna. Paling oge aya kana 4 meter ke 3 meter setengahan sarohanganna. Di tukangan ieu benteng aya oge 3 wangunan nyata 3 rohangan anu sami sempitna. Itu sapertos di benteng nu sanesna ngan sarohangan. Ieu mah aya 3 rohangan nu aya di pengkeureun ieu benteng. Jadi benteng utama di ieu wewengkon. Sabudeureun ieu benteng ku masyarakat wewengkon dijieun pakebonan cau anu memang lumayan tiasa atau bisa leuwih bersih ya patempatan henteu barala. Benteng diurug ku taneuh ieu ngahaja sangkan nyamunikeun wujudna atawa nyamunikeun wangunan benteng ngarah teu katingali teu gampang kapanggih teu gampang katingali ku musuh.
dilaksanakan di Naget ayeuna. Mudah-mudahan kapayuna tiasa tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.